Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer, ieu carios dumasar tina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-11. Kasugri kaum dangu sadaya nuku simkuring dipicinta, sakali Dewi simkuring masihan uninga, rehna dongeng ieu teh carita nyata, nu kantos kajantenan di wewengkon simkuring, kirang langkung 40 tahun kapengker. Ananging nami tokoh sareng tempat nama ku simkuring teh digentos wae. Bocoran sakedik, tokoh nu dinamian, Dharma, dinu yeu carita, anjeuna masih keneh jumeneng. Gancangna carita, saprak kejadian patutunggalan pauting harita. Dharma bener-bener paurih jeong nyeri hatena, manehna nu ampir aya 2 mingguna teu bisa kamamana, nambru di imah, balas ku ngarasa keun tapak teung geulan dalimin tea, jabati kitu, pamajikana geus lapur, dibawa ku dalimin. Manehna sorangan geuntung bisa balik ke imah, kabeneran aya nu manggihan ku salah saurang lalaki nu rek ngusuk, basa waktu ngajolopong di sisi walungan, satu tasna tarum jung dalimin teh. Menang 2 minggu leuwih, Dharma kakara bisa cageur Dewi, nganyeta, hatena nu teu bisa lipur, kumikiran pamajikan nu kiwari jadi korban nafsu kabejadana dalimin. Anu akhirna, Dharma gilikna hatena, rek nepungan kokolotna atawa benang disebut keun guruna, nu aya di wewengkon Banten.
Geus ampir puluhna taung, manehna teu nepungan ka guruna, ku kasibukan urusan pagawean, tapi manehna ngarasa yakin, yen guruna masih jumeneng keneh, aya di kiuna. Teu kacatur di jalana, kira wanci paso sore, Darma geus anjog kanu ditujuna, hareu peun imah panggung anu basajan nakar, samalah bilik geus katempo marolongo, golodogna ku awi gombong, geus barobo deui. Mudah-mudahan wisi abah teh aya di imahna, gerentesna, bari ngadeu keutan panto, terus wi uluk salam bari keketrok. Sampurasun, punten, ceuk Darma, bari tumpa tempo kajeroeun imah, tina bilik nu melenge, dataya kacaan imahna teh. Taulila kadenge aya soran nu leumpang napalupu, tuluy panto teh aya nu muka keun, lol saurang lalaki kolot ngelol, kumis jeung janggotna geus barodas. Asup jang, iap kadieu, pondok nyaritana teh, jiga nu geus apal bakal kadatangan tamu. Atuh teu leleda, buswi Darma asup ka imah, sang geus aya di jero imah. Gek manehna diuk naluhureun samak, ti seun di imah teh, dabah jumena maah geus aya puluhna taun, hirup nyorangan, ti saprak pamajikana ninggal keun, maot. Ari anak-anakna, kabeh geus rarumah tangga, jarau ngarumbarana oge. Hatur nuhun bah, kumaha damang. Darma, ngasongkeun leungeun, gapku si abah teh ditarima. Aya hibar jang, kumaha sabalikna ujang sakulawarga? Heu beulnya teu kadieu-dieu ujang teh. Muhun bah, ku kasibukan milari kanggo sadidinten wi, janten tamelar abdi teh, pangapuntena wae, mung nya kitu danget ieu abdi teh nuju kengingkar repet anu kalintang abotna. Darma, ngarandeg heula nyaritana, diselangku narik napas panjang. Nginum heula kainya jang, sing salsewi, keunda sagala rupa oge geus jadi katangtuan ti kersana. Urang diperlukeun kasabaran jeung teu petot-petot ngadoa, kitu tangtuna oge, sabab Allah moal rek meri ujian atawa cobaan ka umatna, ngalewihan batas kamampuhan umatna eta, bah jumena, jiga nu geus nyaho, naon nu karandapan ku Darma waktu harita. Sumuhun bah, amin amin, mung panuwuna mina jalmi, diwajibkeun ikhtiar, supados sanggalna kaluartina sagala rupi masalah, sareng cocobi ti anjeunna, kitu pan bah, enya kitu pisan jang, ngan ayeuna maah mending urang. Taruang heulawi, yu geraaki keur ngaliwet tadi teh, ayeuna maah pasti geus asak, diungeuna aya pada biur ditumpang keun luhureun liwet, urang nyambel goang gera-gerayu. Dadalangna oge sarwarek dahar heula cenah, jadi cakwi heula. Waktosna seep. Caak hanca.
Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atananapi di komen manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajengna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gemaos ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga danggukeun leuweung larangan di channel Mang Augustin.